Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-35. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kulantaran geus aya makhluk anu siga abdi sarta ngaku pamajikan ka Epon waktu bareto atuh Nyi Epon katipu tepi kabenang dirina sarta boga anak pisan anu ngaranna Jang Kamran. Eta kasurung ku bukti aya saksi pangakuan, tapi anu jadi soal ngan abdina teu rumasa geus satumbuh jeung Nyi Epon, tapi Epon boga anak tah eta anu jadi pokok. Atuh ningali kitu mah abdi taya jalan deui keur ngabela pamajikan iwal kudu diserahkeun lantaran sahadat abdi jeung sahadat pamajikan teu aya anu mangfaat lantaran geus kaganggu ku makhluk nu nipu teh nu matak abdi teh gancang mutuskeun tatali rabi. Kurandana Nyi Epon teh jadi bebas perjanjian anu kakurung ku hukum. Jadi waktu ayeuna mah geus lain-lain deui, bade kitu bade kieu keur kepentingan manehna sareng kepentingan abdi. Moal aya babasaan angeunna jero pariuk kaancloman tai beurit jadi geuleuh sarerea. Nu mawi emutan abdi ieu teh keur pangalaman sanes abdi henteu suka, namung abdi jeung Nyi Epon kudu pada-pada ngarti sabab urang teh jelema ngahijina mun keur sare atawa urang papisah ka jurung ku kepentingan anu sarua ngadesak. Jadi lamun paturai teh salah saurang keur nyaba pada bisa jaga diri lamun boga pangarti mah. Tah sapertos ayeuna sanes abdi henteu terang saha eta nu cilimit, tapi teu aya gunana sanajan diberik-berik sabab yakin keur urang mah masih boga keneh jasad anu kudu dipiara lantaran ieu jasad teh kagungan Allah Ta'ala nu mawi sing nyaah heula. Jadi lamun kaharti mah abdi nyerahkeun Nyi Epon teh tandana eta nyaah sangkan laki rabi abdi anu kaganggu ku batur bisa dibersihkeun heula. Lamun diri geus bersih mah teu aya halanganana najan arek rangkep deui alus bae anu aya sabab Nyi Epon geus noda katipu ku nu sajen ku jalan rarandaan teh rurujitna bersih deui. Lamun sareng abdi kawin lantaran geus diserahkeun sarta tangtu memeh kawin ngucapkeun deui sahadat, tapi pikeun Nyi Epon mah rusuh bae nyangka kejem nyangka kitu nyangka kieu. Padahal pikeun abdi mah sakali bareto bogoh tetep bogoh marobah, tapi miarana hese lamun teu pisah heula. Haratina sarua bae abdi lain gaduh bojo tapi sare sareng istri nu jadi kembang jalan. Ayeuna kasadayana upami haroyong terang pek atuh geura regepkeun sarta ku urang tengetkeun. Kunaon pang eta makhluk ningali ka urang ngejat, apan manehna kasaksi bisa salin-salin rupa, bisa moncor kana bilik, mata krisi, mata gimir, tapi dia bet ngagoak sarta los pisan ngaleungit cek keterangan Nyi Epon kahartos ku sadayana naon anu janten sababna. Cuk Jang Sirod eureun heula nyaritana.
Tukahar tos akang majang sirod naon eta teh sababna si Tihul miheula ananya sok sieun sirod eureun ngadongengna ari nu sajen mah ngaharulang bae sajongjongan mah kawaskeun nengetkeun dongengna sirod. Tah ieu kudu pecahkeun pek teangan ku urang teh. Naon sababna pang kitu? Kajaba lamun teu ngarti simkuring arek nyobaan nerangkeun sugan meneran. Cing terangkeun bae jang sirod, da sadayana oge geus rumaos ayeuna mah tinggalkeun pangartos ku jang sirod teh. Bah Jamil bari karaung. Leres jang sirod pek atuh teruskeun ngadongeng teh. Pada Suki bari unggut-unggutan sarta ngaregepkeun kana dongengna jang sirod. Jang sirod ngagelenyu imut tina bakat ning kubungah sararea ngaregepkeun atuh teu lilangong deui neruskeun omonganana. Kieu pok-pokanana teh. Tah upami sadayana pada hayang ngartos naon nu jadi sababna pek bae ku urang pikir asa katurug katutu bet sieun ku anu diuk bari ngamalkeun kalimah ibaratna Abah Jamil jeung simkuring harita teh sami-sami keur wiridan ngamalkeun hiji kalimah nu penting kaliwat saking lantaran saolah-olah urang hartina ngagero nyebat jenengan nu agung nu kagungan bumi langit sareng saeusina kabeh. Atuh tangtu keur manehna keur mah lakuna salah terus nyampakan nu soleh sarta eta nu soleh teh keur ngagungkeun Gusti Allah nu wajib kudu disembah. Tangtu rarasaanana jasad urang teh ngagebur jeung panas kaliwat saking karasana ku manehna. Kitu ceuk pikiran kuring nu matak manehna kabur ngajauhan diri urang. Jeung omat deui lenyepan urang makhluk anu mulia tangtu pikeun nu karitu upamana pikeun setan. Ngarasakeun sirik pidik sabab urang anu mulia diagungkeun ku nu agung. Tangtu bae setan-setan ka urang teh ngadeuketan ngagoda anu bersih ngarah kabawakeun kotor. Tapi lamun urang kotor hartina geus kairid ku tingkah lakuna setan, tangtu kamatihan urang ngadak-ngadak jadi leungit sabab kamuliaan urang kairid ku diri kotor. Tungtungna sagala salah dapoekeun pikeun jalan ka itu ka dieu sereg panggoda setan teh hasil. Jadi pikeun kuring oge lain teu nyaho teu ninggal saha makhluk nu ngagoda ngan hanjakal kaporotan kuring manggihna ilmu teh. Sanggeus kajadian kitu tapi pikeun ayeuna mah insyaallah moal bisa katipu kuno karitu. Tah anu geus mah geus tinggal nu encan jaraga. Sapertos ayeuna bae nyeepon terus-terusan digoda ku eta makhluk susah ngahindarkeunana lamun nyeepon sorangan. Teu daek terus ancrug ngulik bag-bagan agama. Tapi mun anjeunna ngulik kana bag-bagan agama tangtu bisa ngalawanan mun diri rek ditandasa atawa ditipu pisan. Tah kitu pengalaman abdi mah mugi-mugi bae sadayana anu ayeuna ngariung sing enggal-enggal taat kana agamana anu ku urang dianut. Ceuk jang sirod nutup heula caritaanana. Tapi geuning seueur pisan jang sirod santri-santri anu laleket tapi jampena teu mati. Kumaha eta teh? Si kewen anu ti tadi ngahulang bae teh make katari ku eta dongeng. Nya deui jang, nya deui nya. Cing jang sirod akang oge hayang puguh cager ah. Bisa deui keur melet awewe sangkan meulit kawas areuy. Cek si Kamin pipilueun nyarita. Kadenge omongan Kamin nyeh jang sirod imut heula bari ngareret Bah Jamil pok manehna ngawalonan. Ari Kang Kamin, tapi keur melet saha? Keur melet nyeepon. Is sanes jang sirod, ah keur kitu bae mun aya nu jedad ditiup, jawab jang Kamin kawas nu era parada. Tah di dieuna Kang Kewen urang kudu ngahartikeun mun urang agama Islam kudu gancang dihartikeun rukun Islam anu 5. Mun geus ngarti parigawe jeung urang kudu tarumut kana parentah ajengan anu parentahna bener. Tangetkeun sarta hartikeun sadayana katerangan pikeun pamuntangan urang. Lamun urang geus ngarti engkena boga cekelan nyembah teh kudu kasaha, keur hirup kudu kumaha. Sabab loba gogodana di dunya digoda dunya sangkan poho ka akhirat. Tungtungna nyembah urang ge kalah ka kayu ka batu. Lamun urang geus sasab mah teu daek nyembah ka Allah. Urang teu pikeun ka poho yen ieu bumi langit teh sareng saeusina kabeh angin Allah nu kagungan. Tah mun hate urang kotor tangtu karesepna setan mengkolkeun tujuan bener.
Lamun sajero masantren diriung kuno kalotor tangtu bae moal mati lantaran urang na poho yen pikeun diri urang teh henteu daya teu upaya gering cager anu Gusti urang mah teu ngabogaan. Jadi mun urang ubaran teu weleh ngagungkeun Gusti sabab eta panyakit teh kagungan anjeunana. Atuh lamun teu cager teh lain jampe nu teu mati tapi diri anu gering masih keneh kudu gering cek anu kagunganana. Tah lamun urang ngarti mah moal nyalahkeun kalimah sabab eta kalimah ge tetela kagungan Gusti. Lir ibarat dina wayang satria keur tatapak mujasmedi kajang widi manehna mersihan diri ngarahyang pramesti sumping hawa nafsuna dipegung dahar nginumna ditahan sidakap sinuku tunggal muja-muji kayang widi atuh sawarga goncang widadari pada gering kawah candra muka goncang atuh moal matak heran lamun narada disaur diparentahkeun nepungan nanya ka anu keur tapa nyumponan kana maksudna. Tah ibarat urang oge lamun urang bisa ngulik sarta nyaho kalimahna tangtu jeroni ngamalkeun marapat kanu bogana pacong hul nu gaib sumping arek nulungan ka urang tapi ari jol nyamperkeun diri urang kotor keneh atuh nu gaib ngaleos sabab urang can bersih pagawean hiri dengki sarta jahil kaneuyaya teu nurut kana pituduh nolak ka parentah Allah anu dilarang disorang nu wajib diapi lain. Atuh tangtu pikeun urang sanajan urang molotot tapi urang teu nyaho yen nu gaib geus manco ngan diri urang na kotor henteu bisa ngabersihan. Tah sangkan diri bersih teh urang sing kuat puasa sarta kuat jakat diri sarta jakat harta banda sabab aya katerangan jakat teh panulak bahla. Lamun jakat kecumponan artina wadahna kuat insyaallah manggih bagja urang moal kasangsara sabab urang bisa jongjon nyumponan amal ibadah. Lamun ripuh muji nuhun mun senang alhamdulillah hate soleh mere maweh sarta bakti moal petot. Tah sakitu heula nya para saderek ceuk sirod nutup carita anak sarta bebeja heula rek salat subuh lantaran harita geus waktuna. Hayam reang kongkorongok patembalan jeung baturna mata kuas mata kelar nyiepon keurna heureuh cai rehana geus 2 poci sabab ti janari keneh nu ngobrol terus-terusan sarta teu aya katunduh malah beuki nyedek subuh kalah beuki ceng hara bae. Sarerea teu ngaromong lantaran sirod keur salat tempatna di kamar tepas tapi duka teuing naon anu jadi sababna teh. Ari pikeun jang kamin mah batur-batur jarempet teh ieu mah kalah pok ngomong nanya deui ka Nyi Epon. Malah mah teu eulem-eulem kawas teu aya sasaha. Nyi Epon, cing akang mah hayang cai kopi anu medok ah. Ih, Kang Kamin mah osok minculak ti batur bae ka hoyong teh. Ih, ari nyai, lamun urang aya kahayang kudu diterangkeun. Ari geus diterangkeun mah kumaha nyai bae. Kumaha nyai bae apan? Nah bakal dipasihan atanapi henteu. Cuk Bah Jamil keheuleun meureun ka anakna teh sabab sagala rupa teh nganggap enteng jeung nganggap remeh ka batur. Teu aya jajamuna Bah, keun hoyongan kopi mah nya. Urang pasihan ci kopi bae. Jawab Nyi Epon bari nyician deui ci kopi keur Jang Kamin ari geus dicician cangkirna sok dibikeun. Tah asa dikawulaan kieu mah nyai akang teh bunga keun perkara sirod mah sabab geus kitu buktina teu aya halanganana boh sanyana oge nya lantaran nyai lengoh akang oge lelengohan keun wae ngomong-ngomong bae mah lain. Ceuk Jang Kamin bari regot ngicip-ngicip eta cai nu masih panas. Mangga bae Kang Kamin rek nyarios kumaha oge letah-letahna akang bibir-bibirna akang saha anu tiasa nyaram. Jawab Nyi Epon dadak keheuleun ka Jang Kamin teh lantaran cacakan aya sirod wani kitu komo deui lamun teu aya. Ari anu keur salat lilana kaliwat saking duka teuing terus naon atuh sarerea heran kabehna rempok kaluar. Tapi keur kitu pisan lol Jang sirod geus kaluar terus manehna nyamperkeun bari diuk teh pok ngomong. Nah beteu ngalobrol Bah, ceuk Jang sirod ka Bah Jamil sanggeus manehna diuk. Ih, Abah mah ngadaguan heula sirod. Jeung naha salat subuh lila-lila teuing.
Salat masa kedapa namung teras wiridan heula. Geus caang ieu teh Sirod, rek ngaso di Abah, rek ngaso di dieu jang Sirod teh. Abdi mah bade wangsul bae ayeuna teh Bah. Wangsul ka mana? Wangsul ka pasantren, bade neraskeun ngulik ilmu panemu bag-bagan agama Islam. Rek balik ayeuna jang Sirod teh, na moal sare heula kitu. Dan teu tunduh Bah. Keun kirang sawengi mah sugan moal matakna naon, margi abdi mah sering ngalakonan teu sare dugi ka aya ti lubangina. Nuhun jang Sirod, Abah teh ngaturkeun rebu-rebu nuhun ka Ujang, geus diperhatikeun seolah-olah geus dilandongan ku Ujang. Tadi nama hayang nyandat ka Ujang teh dina lebet saminggu mah. Kumaha kinten-kinten tiasa upami nganjerak di Abah lebet saminggu. Nuhun Abah kana pangangkan mah, namung abdi teu tiasa nyumponan. Margi sayaktos nama wengi tadi oge kedah tos mios. Kitu Ujang, keun bae atuh ari kitu mah. Jawab Bah Jamil bari ngareret ka Nyi Epon. Kang, na teu hoyong lepangan sareng pun anak. Nyi Epon cipanon nyalangkrung. Kantenan bae hayang mah Nyai, tapi keun ulah digeingkeun. Ayeuna mah kieu bae nya. Eta murang kalih anu dua, lamun anu nyaring pangheulana bawa ka pancuran di Caket Loa. Akang hayang ngamandian, tapi anu teu nyaring mah ulah digeingkeun nya. Ceuk Sirod bari neuteup ka Nyi Epon. Jantan akang teh bade ngantosan di pancuran. Jawab Nyi Epon mani ngahulang. Nya Nyai, pek ku akang diantosan di pancuran. Tapi lamun panon poe geus meletek di luhur gunung Bukit Tunggul, sanajan aya nu nyaring oge ulah dibawanya. Sebab akang geus indi ti dinya bareng jeung bijilna panon poe. Pek saraksian ku sadarea nya. Sarta eta budak teu meunang digeingkeun. Jawab Sirod bari neuteup ka Nyi Epon. Kang Sirod, kumaha ari abdi Kang? Nah urang teh bakal aya harepan ngahiji deui atawa moal. Nyi Epon bari neuteup ka Jang Sirod atuh prok dua panon anu gede birahina paamprok. Hate eta dua jelema ngageter pantes ku kitu teh dasar wa gede duriat atuh gancang Nyi Epon tungkul henteu kuateun. Ari Jang Sirod pok neruskeun omonganana. Nyai, nya ieu pisan tandana teh lamun aya anak urang nu nyaring pangheulana. Ceuk akang oge gancang bawa ka pancuran. Kitu oge lamun panon poe encan meletek luhureun gunung. Tah lamun aya budak anu nyaring sarta kabawa ka pancuran, ieu tandana urang bakal bisa ngahiji deui kalawan moal aya gogoda deui. Tapi lamun panon poe geus meletek, budak teh aya nu nyaring, ulah ngaharepkeun akang bisa balik deui ka Nyai. Tah lamun kajadian kitu teh pek bae neangan deui pisalakieun anu dipisuka ku Nyai. Jawab Sirod bari terus amitan kapada Suki jeung ka istrina ti dinya terus ka Bah Jamil jeung ka sararea anu aya di dinya. Atuh sararea bengong ngadengekeun Jang Sirod teh kabehanana olohok, malah Nyi Epon mah ceurik tina bakat ningna langsa sarta ret ningali kamar sugan anakna geus nyaring. Atuh bet ngadadak bae hatena ratug teg-tegan asa teu paruguh rampa sieun kitu sieun kieu. Ari Sirod mah ngaleos indit ninggalkeun pribumi malah teu ngaliuk deui atuh barang les teu tembong segruk Nyi Epon teh ceurik. Tina bakat ningna langsa sieun moal panggih deui cerikna meuni ngagukuk henteu beunang diupahan atuh jang kamin keheuleun pok manehna teh nyarita. Nyi Epon teu ka cimake jeung cerik sagala mah sabab engke budak kagoingkeun da kaberi binan apa encek Sirod oge teu meunang digeingkeun lain. Tah ayeuna urang keur lotre lamun panon poe geus bijil budak teu nyaring hartina Sirod moal datang deui ka dieu sarta Nyai bisa milih pisalakieun sarta pilih bae akang nu deukeut. Nu matak geus jempe atuh mara bener-bener urang bisa nyaksian nasib Nyai anu geus ditorak ku Sirod. Cing akang oge hayang nyaksian tapi ulah ceurik atuh sabab lamun jeung ceurik mah engke Sirod oge moal narima dasar wajeng digeingkeun. Jep jempe Nyai, ceuk yang kamin laun pisan nyaritana teh. Jep Nyi Epon oge repeh manehna ngartieun pisan kana kecapna Jang Kamin yen ulah ngabari binan. Sabab lamun kagandengan bisi ku Sirod ditolak atuh jep meuni jerempling teu aya nu ngaromong. Kabeh panonna nareuteub ka kamarna eta budak bari hatena darugdag kawas ningali anu tarung keur marebutkeun umur. Keur kitu toke 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 cak
cak gede alias toke disada atuh gebeg sadaya ngagebeg komo jang kamin mah menitik kakarekat bekat ku ambek katoke teh sabab cek pikiranana sarua jeung ngagandengan sarta harapan jang kamin mah barudak ulah nyararing ngarah sirod moal malikan Nyi Epon. Tapi sabalikna pisan Nyi Epon jeung nu sajana ngadoakeun sangkan nyaring samemeh poe meletek sangkan sirod jeung Nyi Epon aya harapan ngahiji balik deui laki rabi. Tapi lamun panon poe geus bijil luhureun gunung sirod janji moal bisa balik deui laki rabi. Di luar teh lapisan cahya berang beki terang atuh maranehna ratug hariwang budak teu hudang ari geus lir maut hinis hariwang sok sieun dewang raheut hate salawasna nu matak teu matak heran namun sarerea neuteup merelong enggon Nyi Epon keur kitu mak hayang ka abah mak. Di jero kamar aya nu ceurik gebeg Nyi Epon ngagebeg tina bakat ningku atoh aya budak nu nyaring teh gancang manehna teh cengkat arek muru budak nyaring kakara oge jeung nangtung lol Nyi Atilah kaluar bari ceurik teh gigisik jeung nyebut abah-abahan. Hayang ka abah menak hayang ka abah ceuk Nyi Epon bari ngarangkul Nyi Atilah terus dibawa keluar serta lurat reret kawetan gero manehna ngomong abah Jamil abah mak saksian ku sadarea ya panon poe encan meleteknya tuh encan bijil ceuk Nyi Epon bari tunjuk ka beulah wetan atuh brul kabeh kaluar ningalikeun panon poe anu memang can meletek sarta kabeh nyebutnya panon poe can meletek atuh deragdeug Nyi Epon bari mangku Nyi Atilah manehna lompat kaloa arek muru ka pancuran sabab jang sirod geus janji manehna nunggu di dinya sadarea gawena teh melong ka anu keur lumpat bari ngangais anakna kadeleuna blug-bleg labuh meureun sieun kaporotan pada suki jeung bojona harita mah ningalikeun anakna teh nu keur ngaburu sirod tina bakat ningku sieun kapihlaan ku poe. Tapi katiba baranting bakatku gede duriat atuh rei cipanon ngembang watireun ningali anak. Ari jang kamin mah nafsu nolo Nyi Epon hasil teh bakal kajang sirod deui budina mani bakatut tina bakat tingku nafsu bibir jeding panon bijil sarta sup ka jero imah terus ka kamar Nyi Epon kasampak kamran keur nyegrek-gerek teu aya karingrang atuh kamin nulak cangkeng bari neuteuk ka nu sare. Hudang sia kamran lamun teu hudang hati-hati ku aing dalayak sia aya hudang anak cingok cek jang kamin beri kaplok tepu puguh nu sare teh ditampiling harita jang kamran nyaring panonna mani meletet netep ka kamin nu nafsu tapi tedaikeun cerik cacakan bieu dicabok kalah ka beuki molotot kawas nu taya kasion atuh jang kamin teh nafsu pok manehna ngomong deui nyorongot kawas ka kolot ngambakna teu puguh-puguh kamran betekok buntung leungeunna sia nah Nyi Atilah make sina hudang ha doa sia boga bapak ka aing engko sia teh anak bungaok na teu ngarti kana maksudna sirod jadi laksana deui ayeuna sirod bakal kawin ka indung sia betekok hayo jawab sia ceuk jang kamin bari melotot teh beungeutna dideukeutkeun ka si kamran barang beungeutna jang kamin nyolonong ka ujang kamran anu harita nangkarak sarta panona jang kamin melotot bakat ku ambek tapi henteu kanyahoan ciat leungeunna jang kamran anu buntung teh ngababuk keuna kana panon kamin karasana mani panas atuh jang kamin ngaguak bari kaluar ti kamar aduh abah tolong ceuk jang kamin bari mungpeunan panona manehna turun kaburuan kunaon deui laing teh kamin tulungan bah aduh panon panas asa direhrab guseuna abah asa nolol aduh jawab jang kamin bari nyeleuna ngagabrug ka bapana kawas hayang diubaran. Kunaon? Ditonjok abah. Hah? Anu nonjok? Kusa ditonjokna kamin? Ku jang kamran abah. Jawab jang kamin bari lahaloho kawas nu kotokeun. Kusaha? Ku jang kamran dedengean teh. Bah Jamil mani bengong malah lain Bah Jamil bae anu bengong teh sanajan sarerea mani olohok nya kujang kamran anakna Nyi Epon ku budak lembut nah tepikeun kanonjok ka ilaing kamin bah ari anakna si eta matang tuh gagah meureun sigana manonjokna bari ngapung ceuk si Kewen ngaharewos jabe sia Kewen aing mah teu ngarti deuleu ieu masih kamin anu salah tak rasakeun sia kamin masing jangkung gede oge bisa ngagoak ku budak lembut ari salah mah
Ngarti ayeuna si laing Bah Jamil bari ngacewang anakna dibawa ka sumur arek di Jampe. Atuh harita bubaran bari nunggu-nunggu kabar kaputusanana si Rod pada Suki jeung bojona arasup deui ka imah. Ari Bah Jamil jeung Kamin diiringkeun ku duaan. Harita marurus sumur rek ngubaran ujang Kamin anu ditonjok ku Kamran tepi ka peperengkelan panonna asa diduruk. Manuk ricit disarada tina bakat tingku bungah ngariung sareng anakna keur marandi na Ciremis nu nyalangkrung ngagarenclang dina daun tangkal muncang lantaran cahaya berang beki lila beki caang nyangan anu keur nangtung yang hareupna ka pancuran. Si horeng anu nangtung teh tetela si Rod sorangan ngajengjen eukeur nungguan sugan jeung sugan meneran dikabul kuno agung pelengan manehanana harita bisa dikabul hayang ngamandian budak tu tempatna di pancuran nu matak manehna cicing nungguan deket pancuran bari netep kana cai anu herang ngagolontor. Keur kitu Kang si Rod, ya abdi Kang ceuk Nyi Epon manireng hapranjug tina bakat ningku capek lumpat bari mangku budak. Barang geus tepi kadinya sot budak mah dilesotkeun gabrog manehna ngarangkul ka si Rod anu keur nangtung bari nginghak teu kuat nangkep si Rod bari ceurik sarta ngomong dumareda, "Kang si Rod, naha bade tega bae ka abdi teh Kang? Teu kiat pisan abdi mah Kang si Rod." Ngadenge eta kecap teh jang si Rod oge ngalimba da puguh hate sarua pada gede duriatna gancang tonggong Nyi Epon ku manehna diusapan bari pok ngajawab kieu, "Nyi Epon entong nangis, eta lebar ku Cisoca merebay lir cai nyusu nu kaluar tina cadas rupana herang ngagenyas nandakeun bersih hate. Atuh akang bungah pisan Nyai ayeuna ka dieu satia nedunan kecap. Akang moal jalir janji tangtung ke hiji waktu urang bisa rangkep deui." "Kang si Rod, nah nganggo dina hiji waktu sagala Kang, kumaha upami urang ayeuna bae?" "Nyai, akang moal ngaletak ciduh tuh panon poe sakedap di oge bijil tina sela-sela gunung regep ke Nyi Epon. Akang sadia balik deui ka Nyai tapi lantaran budak anu nyaring sarta dibawa ka dieu nganyi atilah wungkul jadi terang henteu bisa kawin ayeuna. Tapi Nyai kudu bener-bener bisa nanyakeun ka diri sorangan anak saha ari Kamran tah eta kudu susur ku diri Nyai pribadi sabab lamun bejaan ku akang hartina akang turut campur kana urusan batur. Ayeuna mah ku Nyai bae sorangan peek susud sing kapanggih engke Nyai bakal nyaho nu sabenerna. Tuh loba ulama-ulama nu bakal nuduhkeun anu bakal ngabejaan peek susud ku Nyai," ceuk jang si Rod bari ret ngareret ka anakna anu nyamperkeun bari rembay cipanon. "Abah, Abah," ceuk Nyi Atilah bari neuteup ka bapana. "Yap ka dieu anak king." "Iya Abah," ceuk si Rod bari jung mangku anakna sarta harita keneh oge terus dimandian di pancuran. "Abah, nah hanutnya cai teh lain sok tiis biasa mah," ceuk Nyi Atilah bari neuteup ka bapana anu harita keur ngosokan ka manehna. "Rarasaan bae anak king, tapi ingetkeun nya geulis. Ulah wani-wani mentas situ omat sing nyaah kana diri jeung sing ingat kana pepatah Abah. Ulah wani-wani mentas situ anu gede nya Nyai." "Mangga Abah, tangtos Atilah emut," ceuk anakna bari imut. Atuh terus ku bapana dibawa deui ka darat sarta disalinan. "Nyi Epon, tah ieu anak akangnya ko panguruskeun deui. Tah engke di mana-mana Nyai geus terang saha sabenerna anu geus ngabobodo ka Nyai ngaku-ngaku diri akang. Tah di dinya urang bisa ngahiji deui cara sasari. Sanggam Nyai ikhtiarna." "Sanggam Kang si Rod," jawab Nyi Epon. Bari nyakelan Atilah sarta neuteup ka si Rod anu harita keur neuteup ka beulah wetan. Ti beulah wetan moncorong panon poe mani gede kaluar ti jero gunung katinggalna ti Bandung mah atuh jang si Rod teh imut kawas nu muji nuhun. Yen tepi ka waktu eta masih aya keneh umur atuh pok manehna ngomong bari ngareret Nyi Epon. "Nyai, tuh panon poe atos meletek ti palih wetan. Ayeuna akang permios bade ka wetan ngajugjug tempat padumukan akang."
Si Rod bari celengok nyium tarangna budak sarta gap sasalaman jeung Nyi Epon. Leos indit ninggalkeun kapopotongan anu keur rembay Cipanon. Nu ngaleos teh ditetep ngagidig ti luwak lieu kawas nu embungeun neuleu ka anak anu keur melong ningali bapa ngagidig atuh barang geus eueuh teh berebay indung jeung anak sarua rembay Cipanon sarta gabrug sirih langkul. Atilah anak emak, aduh, cik Nyi Epon bari nangkep anakna teh manehna cerik tina bakat ning nalangsa. Waktosna kabujeng sae pamiarsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.